Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang barudak kelas 3? Mugia barudak kelas 3 dinten ayeuna aya dina kasehatan. Amin ya rabbal alamin. Pangdi sareng Ibu Desi Magdayani di pangajaran bahasa Sunda. Sataacan di kawitan pangajaran dinten ayeuna langkung sae urang ngadoa heula sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar dina tema 8 nyaah kasasama nyaeta 3.8 mengidentifikasi isi percakapan tentang berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. 4.8 memeragakan percakapan tentang berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Dari pembelajaran nana aya 4 nyaeta anu kahiji ngaregepkeun kawih, anu kadua maca teks paguneman, anu katilu nyusun kalimah ragam hormat, anu kaopat kecap sasaruaan. Tema 8 nyaah kasasama. Barudak nyaah teh hartina nyaeta sayang atau saling menyayangi dan mengasihi. Sikap nyaah kasasama penting pisan kanggo kalangsungan hirup manusia. Sabab pamijami henteu boga kanyaah hirup moal tentrem, aman, tur nyaman. Hayu barudak ayeuna urang kawitan ku pangajaran kahiji nyaeta ngaregepkeun kawih. Di handap ieu aya kawih anu eusina rasa nyaah ka indung sareng ka bapa. Hayu barudak urang ngregepkeun heula nya. Hormat ka sepuh Sanggian Yuswiradireja. Munjung ulah ka gunung, muja tong ka sagara. Indung tunggu rahayu, bapa tangkal darajat. Indung anu ngakandung, bapa anu ngayuga. Taat ka indung bapa, hirup tinang tu bagja. Barudak ayeuna urang haleuangkeun kawihna. Halimun di pucuk gunung, nyimutan tangkal kiara, nguluwut jauh ti indung, angkang kanu jadi bapa. Kiara anu harita kiwari kari tungguna, hirup nandakan tunggara, kasaha muntang dan rasa. Indung teh tunggul rahayu, bapa mah tangkal darajat. Munjung teh kudu ka indung, muja mah kudu ka bapa. Ari indung anu ngandung, ari bapa nu ngayuga, moal rek munjung ka gunung, moal muja ka sagara. Pangajaran kadua nyaeta maca teks paguneman. Tina paguneman. Paguneman nyaeta kagiatan nyarita dua arah atawa dialog, bisa oge diartikeun kagiatan ngobrol atawa ngawangkong dua arah, silih tempas atawa tanya jawab. Paguneman teh aya dua rupa.
nyaeta nu kahiji paguneman resmi sapertos sawala atanapi diskusi. Anu kadua paguneman henteu resmi sapertos ngawangkong atanapi ngobrol sareng rencangan. Aturan atawa unsur-unsur paguneman. Anu kahiji bentesna sora. Luhur handapna sora atawa nusok disebut lentong. Anu kadua pilihan kecap-kecap anu disaluyukeun jeung lawan nu nyarita. Anu katilu penjiwaan pikeun mastikeun yen pesen atawa cacaritaan teh bisa nepi kalayan jelas. Contoh paguneman. Ayeuna urang maca paguneman tuluy engke praktekeun ku hideep. Paguneman ieu teh nyaritakeun basa Galih jeung Jaki mulih sakola. Galih nyarios ka Jaki. Hayu urang enggal papahna Jak, tos ceudem bade hujan. Jaki ngajawab, hayu lih. Terus Galih nyarios deui. Jak, itu emak-emak bade mentas siga nama. Urang bantosan yuk, hawatos. Terus Jaki ngajawab, alah nyawe, tos sepuh, bari barang candak. Teras Galih nyarios deui, emak bade mentas, hayu sareng abdi, eta cacandakanana ku abdi duaan dipangbantunkeun. Teras emak ngajawab, muhun kasep, hayu atuh emak mah sieun mentasna oge. Salajengna pangajaran katilu nyusun kalimah ragam basa hormat. Ragam basa hormat atawa lemes disebutna tatakrama basa. Anu baheula mah disebutna teh undak usuk basa. Ragam basa hormat aya 2, nyaeta ragam basa hormat keur kasorangan. Contohna wangsul, neda, rorompok, mios, sareng mondok. Contoh kalimatna, rorompok sing kuring mah nya kieu we ayana. Anu kadua ragam basa hormat keur kabatur. Contona mulih, tuang, bumi, angkat, kulem. Contoh kalimatna hayu urang tuang heula di bumi sim kuring. Ayeuna hayu urang tonton heula video anu ngajelaskeun kumaha carana nyarios ngangge ragam bahasa hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai semuanya. Masih di acara Ngamumule Budaya Sunda. Siang-siang kieu tos epen panginten. Soalna kanggo bapak hoyong. Ayo atuh Cek. Atuh hati-hati ya. Iya, Mama. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dupi Bapak mulih di mana, Pak? Abdi wangsul di Cibiru. Dupi Bapak pada angkat ke mana? Teh, kaleresan bade mios ka kota. Sami-sami. Bapak parantos tuang. Alhamdulillah namanya teh ada di warung pojok. Alhamdulillah. Dupi Payadi nyanak tuh
Alhamdulillah ini ngebantun pulpen. Alhamdulillah. Ya aya awis Oh, pahit ya. Nu salajengna nyaeta pangajaran anu kaopat kecap sasaruaan. Kecap sasaruaan sok disebut oge kecap sawanda atawa sinonim. Nyaeta kecap asal anu wangun jeung hartina meh sarua. Contoh kecap sasaruaan. Neda sami sareng tuang. Mios sami sareng angkat. Mondok sami sareng kulem. Maca sami sareng maos. Ningal sami sareng ningali. Masihan sami sareng maparin. Nguping sami sareng ngadangu. Ngabantun sami sareng nyandak. Terang sami sareng uninga. Rorompok sami sareng bumi. Contoh kecap sasaruaan upami dilarapkeun kana kalimah. Nu kahiji nyaeta neda. Neda teh sami sareng tuang. Abdi bade neda heula. Mamah nuju tuang dilebet. Anu kadua mios. Mios teh sami sareng angkat. Bade mios abdi mah bilih hujan. Bapa bade angkat iraha ke Jakarta teh. Tah eta barudak contoh kalimah make kecap sesaruaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakitu wae barudak pangajaran ti ibu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.